Sahakeun Raden Gatot Kaca aya dina kaunggulan lajeng bae ditampi janten karyawan ngurus kebon satu anu pas gentos ingkang kawin sinten kali ngawiosakeun di Kraton Nagara Wirata Senopati Kisaka masih kene ngarayu aduh tobat Bilawa saha ya kaula ini hari gitu kumaha wayahna tulungan kaula teh dipapaksa ku si Kicaka diajak kawin tapi kaula teh teu haranayan teuing senajan berat beunghar teu sudi ablik-ablikan teh suka aprak-aprakan apan kaula teh boga salaki teu kaing mending dae kumaha mending dae namun sia dae dikawin ku si Kicaka pasti sia bakal diangkat derajat nah tos kawewe naon bae ka kaula nah tadi kaula geus nyarita yen kaula teh boga salaki diceritakeun kitu ku kaula ka si Kicaka teh lamun bogoh ka kaula deuk ngawin ka kaula perintah ka salaki kaula saha dibejakeun salaki kaula teh bangsa jin saha si Wijakangga lain tapi dibejakeun yang salaki kaula teh anjeun jin Bilawa coba kaing nganggap jin naon maksudna diceritakeun ku kaula teh lamun bisa maehan salaki kaula kawin kaula tapi kaula teh dikiliran ku salaki kaula teh saban tengah peutingan eta bangsa jin anu disebut jin Bilawa salaki kaula teh sieun ku cahaya sieun ku cahaya pek ja kaula teh lamun hayang panggih salaki kaula ingin ka pipir karaton dirinya datang tapi ulah aya cahaya pek paehan salaki kaula jin Bilawa ya udah sama geus nepi ka dieu deuleu geus jogol dewe buta-buta tuang nu kuat teh jeung hareupan jaka lupa jeung jaka edan teh kayaknya jeung eling oh poho deui terus kumaha tangke peuting wayahna Bilawa kudu cicing dinu poe cicing di satu kangin karaton engke bakal datang si Kicaka bakal nantang Yuda ka angin sabari kumaha pun ceuna hampir sarua jeung anjeun jangkung gede si Mandada jewas monos anu kaya papadana dijanjikeun jam 12 peuting ke datangan cicing bisa luareun di pipir karaton wah kapino kali lajeng jagal Bilawa tatan gancang waktu kacayoskeun mangsana tengah peuting Bilawa parantos ngabadega di tempat anu poe bakal nyambut kadatangan nana Senopati Kicaka hai jin Bilawa coba gerak-gerakan diri awak mami kurang pada atukeun nasib nah kaula ngapalin anu bakal masih pati itu makan di Malaya kulang menang mana
di Dewi Rini bisa ngawin Dewi Rini lamun seupama geus bisa maehan salaki Dewi Rini jauh tina sangkaan gening salaki Dewi Rini tegap gening bangsa jin bangsa siluman kasieun aku cahaya lampu atau cahaya obor coba orang pada anu teu ampar tiga urang pada ngendalakeun nemongkeun ka timulan kagagahan kasaktian jeung kamandraguna tantuna Dewi Rini bakal kapimilik ku diri kula lamun saupama geus maehan abang maneh dina waktu ayeuna coba ya aing jin salaki si Rini mana jin si Rini jin Pilawan mentan nemongan kaing iya aing kabogoh Rini mana jin nemongan kaing anu aku kabogo si Rini yai jin Pilawa bidil aing kesieun bener cek si Rini jangkung gede tapi aing mau mundur sasiku mengejar satu jang beas hai jin Pilawan sahasia aing Kisaka bener aja salaki si Rini memang aing salaki si Rini Rini minta tanyakan ke aing aya syarat lamun aing si Rini daek dikawin ku aing tapi aing kudu modaran maneh jin ang pati paya pati hutang hidak dek paya hidak pun puntang pun banting sia yuk Kata
pamajikan aing Jirini. Ya. Bener Bilawan. Hah? Jin, mana bener Jin? Memang aing Jin. Jin naon mana? Jin Tomang. Jin Tomang. Iya. Ya. Aing mau mobilisasi ku mengejar satu jang biasa. Hah? Sugante Jinawi. Sinensi si Selvi ayah si Ohang tadi ya dia mah goreng patut. Hai Bilawan daek syukur dibikin si Rini kakaula lamun kedai kajeng parakah nyawa ku kaula pati para pati hutang udang deg bae bilang kamu siap bogoh ke pemajikan aing gerapaihan heula aing ya angporo jin aing generawo until anak aing kesieun dewa aing kesieun kamu siap angkat jin aing pati berapatuh tanggung deg bae maju ayo luar biasa itu digawe saking kana kahudun Kenapa teh kieu dalam tiluan? Aing gaji sarua teh. Halo, apa lain reng teu sangka euy. Juragan Bima di patelak jeung Kicaka. Teuing naon masalahna itu euy. Si Aka nyakal mana si Aka? Nyakal mana? Nyakal Persib. Ayo ulah. Naon? Rek nyakal naon? Naon?
Aku rek mandat nyekal jere. Ayo mana teh ngitung duit? Lain. Pangku hak duit oge atuh. Ayo juga teh ngitung duit. Apan pahili cepengan, apan biasa ge. Heti mimiti kuring cepeng ku bos dadan gitu. Nah, terus kemana ya isi jemput di dieu? Nah, besok bae terus anu penting mah sauyun ngelin. Keung kuring mah teh. Nah, ke gunaon? Teu kabayang gitu. Pasnya bari jeung teu ketempot curug-curug acan eta poe Poe kitu nya teh ge. Heuh da ketempot teh deganana we dewe kitu. Deganana mah apa lin? Hitungan babik belum teu pararuguh we gitu. Oh, deganana mah apa da ieu jagung gede mah moal teh juragan Bima lin. Heeh. Teng, kurang saksian di Neng. Ayo. Kuatan ye jina naon? Hah? Wah. Siksa. Bangsat. What? What? Bangsat jin gelok. Saat poek bisa kurang ajar abong jin maju siapa yang umum para ieu pasti tetiasa dipungkir kadar tetiasa disinglar papasten anu tumiba halepasan di bilawa nyaetan nusuk Icaka di korona tutupan sanaka ngagologor getihna untung nakit saka ngemasing pati temekaning peraya kain bilawa bonar sia sabab sia maka bahaya lamun sia tutuluyan ngaganggu si Rini tungtungna nyamur aing bakal katohian jeung tibatan aing katohian wayahna sini paehan wae ininya kuasya dikersakeun Icaka masing pati tumakan perlaya atuh genjreung anu taya papadana beja-beja tina sajengkal janten sangrepa idul kaler kulon wetan sadayana pada uningan atuh pikeun pihak astina anu sakawitna anu dipikasaran teh rintang Icaka margi ti kamari ti mangkukna urang-urang astina palai mibana nagara Wiratapura atuh
asayan jalan komo mentas dina waktu ayeuna saparantosna tobros ka pangdangu para Kurawa saged harita keneh Maharesi Kombayana sareng Pati Sangkuning mepak urang-urang astina citra Sidomareksa Patro Mamo Calu Citra Gadalan Citra Soma bakal ngayakeun serangan pajar ka Nagara Wirata. Halo. Aswata mah anak ama si wek-wek brut si Ajinomoto si Oba Saweran. Halo. Citra Sidomareksa Patro Mamo Calu Citra Gadalan Citra Soma sadayana aya urang ngayakeun serangan pajar urang serang Nagara Wirata sabab nombogan bedi anu gagarima senasi kicakan as masing pati itu makari peraya maju.
tetapi pikir orang-orang astina mah ieu kejadian teh dipake kesempatan ujar teu karasa waktu 12 ka 13 tahun nyamur ieu leuweungan urang-urang dulungan urang salarea laras para panawa ieu teh mangrupakeun tina akibat bodoh poho salah jeung balangah tungtungna narima akibat hukuman sedengkeun dina pelbah nyamur anu sataun di mana-mana kapangih ku mata-mata urang astina ieu hukuman teh otomatis bakal balik deui ka awal tinggal 2 poe deui ieu teh pamungisrungan teh ucu dikeresakeun panyinglar oge panjirep dewek begitu anu dipikolot ku Panawa teu kabuka nepi ka ayeuna cuk jurangan Gatot Kaca atawa Jaka Lupa ayeuna teh geus ngarencanakeun deuk ngencar-ngencarkeun sasatoan anu aya di Kebon Sato mangkani sasatoanna ka Cidagarangna kaya-kayani mau macan tutul buaya orai simut marmot oge aya ucuk keong racun aya Pak tah we keong racun teh aya bantuan doa nanti selari ayeuna geus murudul urang-urang astina aduh hareupan sareng urang-urang wirata kubuhe kahayangna atuh urang-urang wirata mana sedih tukang pasea cuk sakedeung deui 2 poe deui ujang mudah-mudahan sing salamet sapamuluh ti nuan sapenting para Panawa hawatos eta Gusti kandi berhatna bade musiran Raden Utara kitu we dicarekan gaweana teh ku Raden Utara mata kitu ge teh apaleun meureunana anu biasana lebay tukang tari kalah naon buka salon segala rupa jika si Ambu Oscar tak kitu ada perjuangan ngaran perjuangan kudu aya pengorbananna hari ngaran pengorbanan teu ngeunah barangna hese capek susah payah getir lara sangsara balang sapa pastikan tincak ucu kadek kakang silai ulah hareup teuing kitu ujang naon bapak cicing sia ulah hareup teuing aya da kencarkeun ieu kuring makalenci kitu ari ieu Garudra kencarkeun bae kitu bapak wayahna kencarkeun kabeh sato-sato anu garalah geus dikomando ku dewek titah nyerang urang-urang astina ieu sasatoan sakitu hayu urang juaran ditakal wayahna dina waktu ayeuna nagara anjeun bakal beunang ka kawasan heula sok bener aja di asina memang tiba heula yang nyerang ka dieu teh ngan kahalangan ku si Kicaka dina waktu ayeuna si Kicaka geus masih pati teu mah paling perlayak ayeuna bakal ngayakeun serangan ka dieu kana gara-gara coba maju
puheung leureuh moal doraka tuh ai bae dari pangperangannya dari pangperangan maka kabeh jadi algojo dari paehan maehan ya demi negara jeung bangsa aing dipikake ieu wani ngocorkeun getih supaya ngarebut kemerdekaan supaya guareun anak incu urang bakal datang yen ngarebut kemerdekaan teh lain gawe anu enteng-enteng lain gawe memeh dahar ayo maju Raden Dipati Karna Abu Harapan sareng Raden Utara silipen mentangkeun panah ngaluarkeun senjata amelan sewa-sewana wong wirata coba-coba karoga kepung ti luhur 1000 diharap salak-salak digigir sakit aku orang dadian mungkelit majua binatang tanah senjata kaula sahati pihak utara nubakan di harapan kaula ya anu bahkan ing harapan di pihak wirata malintang ti Raden Utara anu dikusiran ku Wijakaga coba-coba majua coba-coba sahanu diandalkeun di pihak wirata anu bakal mampu nandangan senjata kaula mangkusir subhanallah
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma sholli. Ay kakak jejampean gitu. Subhanallah, subhanallah. Ari mang teh ieu teh asli bisa kusiran kaulah. Manawi deh. Ya mamang teh pakating kubutuh we. Sumohon, dia biasa mah jadi deh ka emosi deh. Sumohon. Ayeuna maksa jadi kusir. Tuh nyawi mang jadi kusir anjing oge keur ngagogo. Sumohon, subhanallah. Sumaila. Alfa Riji Etihad. Cimpageuh nyepek lesna. Siap tenang. Ya imang kita sabaraha bayaran digaji ku ka sapoe 10 juta. Cekap karena nanti 10 juta nih ada yang geluh emutan 15 juta. Zaman kiwari moal mahi 15 juta mati pakai ngusep ge bea. Dia tenang nyawa gitu. Nah kita pernah digaji sabaraha sapoe agen ku kaula. Cekap we 50 mah. Nah 50 naon? Ribu. Nah gede mana 15 juta jadi 50 ribu. Jadi 15 juta. Nah tuh. Sana mang teu bisa mawarna deh. Sabab lamun teu bisa mawarna duit, teu bisa mawarna dunya bakal kumaha lamun abdi beunghar terus neraka. Alim teuing astagfirullahaladzim astagfirullah. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. Rabbi aujini an asykurun. Negara Yeman gitu sieun maot ya Ada semua Astagfirullah bayan. waduh gelo usir karena kestatang-tatang saat di pihak nyata ya karulah anu bakal di harapan utara Ya, karena bakalan harapan dulu yang utara selatan. dulu lah kita di kene nyarekan ya kak dulungan kuring kang kandi lekung ongkos sing bener sing balik becong gitu aing lu tengah nanti anjing kasar alah jang resep budak orang yang merangkeun wayang dewek kebagian nyorane gitu dah geus kolot dewek mah kitu keur mah wayangna bareura kana bos dadang mah kitu nya binong dua deui buat ya Allah ada senjata kaula Wijaya Capa anu bakal bisa ngaluarkeun geni atawa seuneu wayahna ti pihak Wirata bakal direrap ku seuneu senjata kaula.
Raden cek kaula oge naonan atuh maneh teu sasanggupan make jeung wani-wani hayang usiran kaula jadi we kaula teh kata terjajah teh gara-gara maneh kitu kan Widiane kaula Widian kaula ngiring Japung tumalapung maksud teh bade ngalawan karna naon maksud teh bade ngalawan karna kerak hidungna tuh nah gitu pas kali dengekeun ku aja tong borok maneh ngan saukur tukang tarik ngan saukur ngalatih tarik kabisa ngan saukur ngenang ayeuna kudu jeung hareupan karna anu sakitu tapis kesit tina mainkeun panah mikir kadi Widiane kaula sakali we Raden sakali kaula Widian teu bisa tomboro main panah musir oge anjeun ku kaula teh kapake gancang teuing saja musir teh tempo dikenyet-kenyet eta tali dijiwir ke banci gitu maneh mangarias kali tok pipilung kana urusan berat punten Raden sakali Widian kaula sakali naon Widian kaula Raden nyata kanggo ngalawan karna Widian kaula teu bisa kali bade namut teh senjatana bade namut teh panasan senjatana sawios kaula nungusiran bari ngalawan karna ai ieu teh perang kan ieu teh perang nya ka ngarias ya teh ieu teh perang kabina-bina teh hei kani kusian deui kaula sakali we punten paralun anu kasukun hampura anu tidak meninggali ka pabrik bade namut teh eta panas sareng gonewana ai kani namut teh kaula ai bener itu kani sakedap namut teh sawios kaula nu bakal ngalawan karna gitu ya kani bawa Raden Utara anu teh persanten ka Kaniuratnala ngalawan karena anu memang ikan teh Raden Janaka utawi Raden Arjuna nabi katakan ieu Arjuna sakedap deui waktosna Pandawa tutas tina nyamurna atau tamparah deui ieu Arjuna nyana Gunewa lan panah nyata ngalawanan karena anu kiwari parantos malesakeun panah anu sakitu sareng tiga sangka juragan kani deui gede wawanin rek teh kitu kumaha trek teh gede wawanin kumaha da Arjuna kitu Arjuna teh apa sorangan panan tapis kesit dina mainkeun panahna awuh kumibana senjata anu ampuh mana salaraki jag sakedeung deui ieu teh Pandawa teh tutas nyamurna bisa dihitung ku jam malah menit heeh
memenit tadi sabab naon lamun kapangi sanajan sadetik deui sacan dina waktuna ya Panawa bakal balik deui kana 13 atau 12 tahun di penjara. Matak tadi aing jempe we jadi aing nu najak teu ngajawab. Cieun cieun aing kacaletot. Ngapecem aing mah lain naon tadi jeung jeurikeun. Eta kusir karga. Aduh, bandung wirid ayo. Astagfirullah, eta kusir karena teu nyangka karena dengan resep Islam. Luar biasa ya, semuanya berceramah. Pandawa Arjuna utawi Kaniwratnala teras-terasan ngukur-ngukur ngimpleng-ngimpleng waktos anu patotos margi ieu salasa wiostana kanu Panawa dimana ngaluarkeun panah ciciren ieu waktos Panawa nyamur teh beres gayaan Wancin mustari ninggang mangsa mutar mungguhing pangeran teranangiti bongkokna Panawa dina nyamurna sakedap di parantos tutas atuh ieu Kaniwratnala Arjuna ngaksa mentangkeun panah lan mewa betal bayar pati hutang wirang bayar wirang waktuna ayeuna palitungan kaula bakal nandangan kasaktian anjeun kada gratadah panah Arjuna ngareret kapalih pengkereun tanah tangara kanggo para Panawa wireh watosna parantos nyekapan nyata kanggo ngalawan ieu Kurawa diciren Panawa bade sakedap ditutas tina nyamurna ratadah pusaka kaula kana
kersah yang pemaparan ya karena barang bade mesatkeun panahna ieu panah anu karantos ngablesat ngadak-ngadak anu nakis nya ku panah Arjuna atur leuwas kaayaanna ieu karna wire panah karna teu dugi kana sasaran kaayana leuwas kaayaan ieu karna kurang ajar saudara hutang pati balapati hutang ragil tuman kusir keo dipecat wae kusir tengenah ayeuna munyupiran kaula bari nunutan ka kusir naon begitu sugan teu irit polong jika sia kusir anjing kasar hayang dipanah wae sanes kitu den iraha bayaran anak manden lain urusan bayaran tapi anjeun itu salah musiran astagfirullahaladzim salah kumaha kurang kumaha mah molor wae udah geus megana ketika sirah abina-bina teuing ari mah kurang mana mangaha di mana sumuhun anjing jahaji apok kapinaon kapilara siang Oke, assalamualaikum. mana waalaikumsalam kurang ajar siapa awas siapa aja pasti kersah yang tumaparan iya panah karena lu ngablesat ngadak-ngadak air nakis kena iya panah air anu nakis gitu jika anak kebenaran iya kebenaran di jelema ieu beureun panah anu nyasar awas ke kaula bakal ngolah ke mana sajongjongan ieu karna ngahuleung ngaraga meneng lohok kemangkan ngalepaskeun panah aya nu nakis teras-terasan lami-lami ieu karna aya kecurigaan margi jurus-jurus ieu panah apa di mana sumberna kayaan eladal giri lusi lan paina giri hartina gunung lusi cacing paingan tersangka sarmuk sabulan nyawa curiga C meyakin kapanasaran ieu kacurigaan kaulah teh bener kawan teh bisi ieu panah teh bener-benerahan atawa kabeneran hayang nyaho ieu kaula nista maja utama ieu lain kabeneran deui tapi yakin panah kaula nakis ieu jurus kaluarna kaula apal lain kisah saha tapi ieu jurus bijilna tidorna curiga anjing kana kayaan ieu karena maksud laporan geunang ieu kadeung dugi karena tuntas manyamu para panawa muka kedokna syariatna luras marah kuda pawana berai cahaya lima papaget hilang
yakin kalawan nyatakan tenang Prabu Suyudana ningali jolan-jolan Bima batu naroskeun ka Pati Sangkuni kalanyang tetela kemanggulen yen eta teh Panawa kakang tuana atuh kurang-kurang astina kagok borontok kapalang belang maksana bade nangtukeun bandara perang bakal ngawujudkeun perang Bratayuna namun dikeresakeun saksi ti luhur balaturan tah kajua saya manten rupaya pramesti yang jagat nata otipati ngutus utas sawarga kesikane kaputra pikeun nyegah supaya ieu perang Bratayuna teu dikawitan dinten ayeuna. Hei, urang-urang astina Panawa ulah wah kagak wujud perang Bratayuna ayeuna lain waktu lain maksa hop eureun kabeh mati amat sedikit mana alasan sata acan dube yang rada Arya Bima utami Puratasena mujubut-but gaya nananyin harapan sedang tengolah dia melatang sama prajurit Kurawa anu kiwari acan ayat tangara wireh ieu perang kedah digigireunkeun kaya Arya Puratasena cenah gadah kaya nananipun batang dening gada Aisyah di podaran baik syabagat menuat si cepot dulu awas ya genut wae udah banyak teuing namun mesin narada sumping tiga ganawian Allah Bima Suyudana
mangsa. Puluhan tahun aing dihukum ayeuna 14 tahun nyamurai yang nyaho sepalitungan jeung aing. Sobat, aku korontok kapolang belang aing sabab aing yakin kurang-kurang kurawan bakal bisa ngelehkeun ajeun di podaran ku Aisyah. Hei, eureun Kang Polos. Duh timbi mah anak kunci mah kawan wayahna tahan heula eta amal lain mangsa lain waktuna oke suyudana wayahna paperna eta nafsu sabab aya waktuna nangtukeun badana perang pikeun nangtukeun adil jeung bener hak jeung batil anu pasti lain ayeuna mangsana perang Bratayuda kudu maksudna wayahna ayeuna Tengenah aing 12 tahun aing di Gagajah. wayahna kasep bageus Jejenan aing modaran ulah bahaya ieu hiji perjuangan nangtukeun yen panawa teh lalaki langit lanang jagat cing tumarima ulah deuk nyalahkeun batur kasep tetep anu salah mah diri pribadi bongan ngarapa hukum aturan agama geus puguh judi teh diharamkeun ku agama ditemenangkeun ku aturan negara wayahna sok geura mula ka tempat sewang-sewangan geura balik ka negara sewang-sewangan iya tapi aing keukeuh dina palitunganna dina waktuna sia siudana ulah jeung sasajeung aing hayangnya hobi maka aing teh sieun banyak tungguan bae. lalampahan pandawat putas nyamuk dicekapkeun munglugi ka dieu mudah-mudahan aya barokah sareng rahmatna mudah-mudahan aya guna sareng mangpaatna sakali merdeka tetep merdeka sakali selamat tetap selamat sinebaran sari-sari tutup lawang silakan
hari wayang sedunia gitu. Lagi nah dalangna geus aya 3 Ki. Sumuhun kaerasan di Giri Harja teh anu biasa disebut senior gitu, namanya aya 3 gitu. Mohon. Kahanapna mah petetan masih kena seueur gitu, masih sarakola masih kena diaran. Harapan simkuring ieu kesenian wayang teh biasa langgeng dugi ka iraha wae di mana wae keur kumaha wae ieu seni wayang tetep lestari dipikaresep ku masyarakat Jawa Barat khususnya umumna Indonesia umumna dugi ka mancanagara. Mudah-mudahan ieu wayang abadi, para praktisi dalangna kreatif terus bakal mencetak di generasi-generasi anu anyar anu tiasa neraskeun tapak raca karunia. Atur. Ia merupakan hiji filosofi kanggo padalangan sadayana penonton. Ku ayana pagelaran sajagat di udara. Ia mudah-mudahan menjadi hiji momentum sejarah kanggo kapayun yen seniman budayawan sadaya kadang hiji demi bangsa sareng negara demi janten pemersatu bangsa. Utamina urang selaku urang Sunda kada tanggung jawab dina kasundahanana. Janten ulah janten Sunda anu sarubak zaman begitu. Tapi sing janten Sunda anu saampar jagat eta. Nu kapungan usik malik si mati Jawa Barat salah rumping lah.